parah nih. Aku pengen beliin kain buat nanti kalau ke undangan teh jadi pakainya samaan. Ntar tuh kalau udah punya uang. Ih, tuh lihat aku pengen gaun tuh kayak itu bagus. Pasti mahal. Anya belum punya uang. Masa nggak ada pengorbanan pisang jadi pacar teh? Iya kan Anya belum punya uang. Kan Neng tahu pengangguran. Aku perlu tahu pokoknya mah mau nggak punya uang mau punya juga aku pengen gaun itu pokoknya mah. Aing lieur awewe teh. Aduh, kunan cing ulang-ulang kieu. Ieu pokok aing lieur cil. Awewe aing rujit hayangeun gaun pan aing can boga duit kumaha gra. Sia mah awewe kitu tuh dari kukut. Geus picin, si loba awewe mah ngarujitkeun mah geus buang jauh-jauh. Heeh kitu. Geus loba awewe mah. Heeh nya cil. Kayak ku aing uang telepon atuh ya. Sok mending putuskeun kitu mah ngarujitkeun. Heeh kitu. Loba awewe mah tenang. Oh. Bos lah, anu mah mending putus. Lah, rujit urang malah. Baik gitu. Bye. Gitu tuh. Berarti masih loba. Loba tenang awewe mah. Ngarujitkeun gitu mah. Lah, buang we. Atuh. Geus ulang ting. Aing aya perlu ye. Eka ditu heula nya. Sok. Sip lah. Siap. Nuhun, Cil. Oh, kamu teh mau gaun di toko Majalaya Tekstil? Iya Aa. Ayo, sama A dibeliin. Pacar kamu yang dulu mah cuman modal ganteng doang. Kita beli yang bagus ya buat pernikahan kita. Pokoknya kita cari yang paling bagus. Pacar kamu yang dulu mah duitan, modal ganteng doang. Kenapa ada Aa di sini? Nah, hasiakan Cil aing tah mutuskeun ya kalau dibawa ke mana gini? Sebelum janur kuning melengkung, kita bebas menjodoh dari mana saja. Berarti Anda kalah saing. Makasih ya udah beliin aku gaun. Ya, tenang, itu cukup kan? Iya cukup. Kalau kamu lelaki, beliin dong bebek kamu kain buat gaun dari Majalaya Tekstil. Rongsok. Bu, rongsokna bu, rongsok. Rongsok. Apa kesalah cong ngerian? Kumaha ngerian aja? Rongsok. Aing hadi yuk. Sok. Nah saha? Jalma teh itu rongsok tapi jalmana eueuh euy. Sok. Kemana ki? Geus ka ditu. Sok. Nah kamana si goblok teh rongsok tapi jalmana eueuh. Sok. Wah, ieu mah ngaheureuyan ka aing. Awas ya ku aing. Kemana ki? Mau di ka dieu euy. Sok. Oh, eueuh. Sok. Sok. Cing, geus eueuh si usup lagi. Teu balik deui meureun ieu mah. Hayolah. Mangka hareup deui. Oh, jadi sia nu ngareun aing teh. Henteu mang, henteu aing ngalain. Hing. Tuh, si Isal euy. Yo, Salyo, aing boga caritanya tadinya. Yo, si mobil ho. Aingnya. Nah, aya motor sia mah. Nya aya motor yo. Si motor teh tiba dia. Tak tunggar cek aing ge. Nya. Terus kumaha? Kahuruan anjing. Si mobil teh. Kahuruan. Naon teuing ngomong we atuh aing yang udud mah. Saya tikir lah variasi. Iya nitip sombring dagangan.
Aduh, eueuh duit na nama Mang Jack. Biasa. Pan ieu namana ge nitip. Engke we duit nama teu kudu ayeuna. Emang sabaraha Mang Jack eta comring? 50 ribuan sal. Oh, nyatu sok aya nitip kumpul mah. Sal. Naon Mang Jack balik deui? Iya sal. Mang Jack teh aduh, eueuh keur bensin euy. Nyiem heula we duit 100. Gampang, oke atuh hitungan nama tinggal motong we tina dagangan. Iya tuh. Naon salnya? Asal lieur ieu mah euy. Kok nitip heula? Tapi kalah nginjem. Kunaon, Nak? Bungkus saya bensin, A. Aya bensin, A. Ya, ieu mah teu mogok, ngan beak bensin budak. Ayo, ajik. Teu aya, A, di dieu mah tebi meser bensin mah. Ih, moal dihadean ieu mah sep bensin, sep bensin. Kok ngera-ngera? Itu pandanya saya bensin. Nah, ieu maneh. Beak bensin. Ang, nah kunaon eta rencanganna nuju mabok? Sanes mabok, A. Rencanganna hilang dangu. Abi oga teh tadi. Rada stres di mana aja. Bensin. Oh, nya atuh sok eta. Nya dapet tinu abis salit mah. Oh, mana tuh? Soknya, abi ka cai heula. Oh, mana tuh, A? Ah, lumayan sih kayaknya. Tuh sing Beak. Lurus. Tapi nya ka imah ngeureun. Nepi ka imah mah. Ya, beli teh hirup wae ieu mah. Hirup. Hanteu. Hirup. Wah, berarti lain mesin lain ieu na ya lain mesinna. Mesinna ieu mah. Aya teh hirup adul, saya teh hirup. Tiiseun anjing. Teu hirup ieu mah. Hirup adul. Oh. Anjing, dirasa. Teu hirup. Hirup tadi adul hirup. Teu hirup. Si aing Oh. Oh, soraan. Alah, nah ieu mah dibeakeun pisan bensin ah. Ada saalit ayo, sakieu. Sakieu kumaha pan abi geus meser 4 liter. Naon sah? Itu tuh. Nyadap bensin nepi ka beak geura. Nyadap bensin kumaha maksudna? Nah, beakeun bensin kurang teh kita nyadap teh udah dibeakeun geura. Barang mana yang meuli sabaraha liter tadi? 4 liter. Bang. Atuh tinggal gantian we Kang 4 liter meureun. Alah, 4 liter. Nya cek urang oge mesinna lain bensina. 4 liter, 4 Itu liter. mah apa? 4 liter. Anjing. 4 liter. Mal disadar. Sok. Tuh, di sana ada hirup. Oboan. Anjing. Gusti. Geus gantian wae lah. Gantian 4 liter. Nah, ame tuh reta. Anjing murah pisan. Nya teh lah 50-an ke. Bayahna. Biasa. Bensin teh saliter-liter acan 50.000. Nah, ieu maneh gandangan kitu aya naon? Patuh burung sih mah. Bayar bensin teh saliter-liter acan 50.000. Murah anjing, itu masih 50 mah. Setengah liter ge henteu. 50.000. Sek balik wah ayeuna mah. Kang, nuhun Kang. Aing ti heula, aing nu mawa. Ih. Awas urang. Layak. Sok anu ke buku. Ih, Pak. Nah, kemarin teh urang teh aya meuli 4 liter. Jangan meuli 5.000-an. Cih, namanya yang pancen. Aya meuli 4 liter mana? Alah, poho. 4 liter mana itu? Rongsok. Iya, Sal, neker naon maneh? Aing keur nyangu, Cup. Sia mah ditanya teh kehead. Aing nanya sebener-bener. Ya bener kumaha apa nanyaan kitu? Pan bener ka deuleu aing teh keur naon? Nah, sia bisaan Sal. Ya heueuh atuh hirup mah kudu segala bisa, Ket. Tah, saeutik tah. Tah. Hirup mah kudu aya paningkatan, Cup.
Lain ieu mah ngide rongsok we ngide rongsok. Langsung ecehan Isal sia mah, ecehan pisan ket. Lain ngece aing mah cup pertama pan fakta heuh ieu sia mah. Oh peningkatan ngide rongsok we hayu. Yo Isal, sia teh langsung ngecek kitu kehet, aing mah kehet bati rongsoknya gede kehet, aya ngapa mah sia teh. Ngecek pisan. Sia mah teu pira aing heureuy sakitu we mending ngamuk ke teh ah. Lain heureuy-heureuy Isal. Teu ngeunah aing mah Isal sia ngomong kitu teh kehet. Kena aing ngede rongsok. Tong ngeunah eta kopi aing. Ih. Lah sia mah para radu. Sia mah ini kabina-bina teuing Isal. Teu pira kopi 3.000 kehet. Teu pira. Kopi aing dibeakeun eta udu deui rimbil dina ceulis teh. Ulah geus aing paling salah. Si kunyuk kopi dibeakeun udu rimbil dina ceuli. Naon nu dirasa.